Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca badan raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Hayang Beunghar. Ieu dongeng karangan Kileksa Ayeuna Nincak bagian ke-14. Mangga tu para mitra wilujeng ngadangukeun acara ieu etang-etang hiburan bae carios nyambung judulna Hayang Beunghar karangan Kileksa dina bagian ke-13. Sapunten bagian ke-14. Para mitra kaum dang, sora cai di walungan Cipater kadenge keneh seah ngaguru. Bareng jeung guruhna jajantung salia nu keur bingung jeung loba kahariwa. Panon poe geus beuki deukeut kana munan gunung, hawa karasa segera dihihidan ku angin leutik nu ngahiliwir matak seger. Dina kaayaan kitu salia tuluy mikir neangan akal sangkan bisa meunangkeun jalma hiji. Keur caos karja siluman waya di Gunung Parawit teh. Dina wahing ku anteng-antengna mikir akhirna mah aya akal, nyeh salia seuri sorangan terus nepak karang bari ngomong. Nah, ini cepat teuing naon salahna we mu ye duit dipicu di jalan. Lain nyokot kurang Cikarang. Pemukanya wan Rusiana tantu bakal uding ke Mang Amin. Geus yakin mu nyunga kena ya paling ngerti akalan pira aku hasil. Kitu cek salia bari ngabijilkeun duit tina saku bajuna. Lempangna eureun tuluy rarat-rarat heula bisa aya jalma lian nu nempokeun. Tapi kulantaran geus bulit jalma teh jempri. Dan mainna wungkul nu ngulampang di jalan eta atuh salia bunga. Kebetulan sia di jeweun meunana ieu. Kantung ke bakal aya nu mulung lah. Sabita lain duit saeutik saeutik, cek salia bari terus nuna duit salamar sagepok. Nahaja sina ngagoler sanginahna ngarah disangka murad kuno manggih. Gusti Ratu nulingi di puncak Gunung Parawit. Kuring amit nenda nepikeun gerentes sate. Ieu duit teh kuring dihaja dituna pikeun hiji pituduh ka utusan Gusti Ratu. Sing saha jalma nyokot jeung ngagunakeun ieu duit mangacana kanggo caos di kuring. Cek salia marancahan eta duit terus nenjerag bumi 3 kali. Lewas ini deui duit mah teu direret-reret acan lantaran geus didapur teh. Angin leutik ngahiliwir nepikeun harewos salia ka Gunung Parawit. Tapi karatu siluman ngagegeh di dinya kerentes hate salia kadenge uceri batin Ki Mandahong, raja monyet nu aya di Tegal. Sedengkeun salia geus kitu mangarasa teger hate terus limpang ngajugjung ka lemurna. Teu sieun ku poek peuting sabab hayang buru-buru tepi ka gang. Widadinya kamari teh para mitra pangga urang lanjutkeun. Tuna lampahna salia nu tas muragkeun duit ayeuna kacaturkeun hiji tempat nu pernah nakalireun lembur Cikarang. Aya jalma ngorakeneh keur lumampah sorangan bangun ripu. Hingga nama tas limpang jauh eta jalma umur kira-kira 20 tahun wandana hade keuretan peungeut halus. Dandanan gining jeung sorot panon siga nu cahayaan. Netelakeun eta jajaka henteu kosong bolostrom kawas-kawas pinuku ilmu panemu beunghar ku pangapisan. Eta jajaka katelah Ali Rohman anak Haji Burhan di lembur Cikarang. Geus nina lunta ti lemurna ini ka pasantren meunang 7 tahun. Harita geus balik deui ka lemurna ngarasa cukup keur saheulaanan mah sabab inget ka kolot anu geus nina ditinggalakeun. Alhamdulillah geuning teu burung tepi ka daerah Cikarang. Najan bari jeung heula oge teu burung salamet di jalan. Bagia Cikarang bagia mah. Cek eta jajaka bari tangah lantaran lemur Cikarang geus katempo jumplungna. Aya di tempat nu luhur lamun dibandingkeun jeung tempat nu diliwatan ayeuna. Tanyakan ngadaguan hayang disorang ku eta jajaka. Beuki lila lempang beuki deukeut ka pasawahan nu diliwatan ku dua walungan teh. Beuki deukeut ka tempat duit nu dibayarkeun ku salia. Sedengkeun salia sorangan teu kungsi tepung jeung Ali Rohman lantaran kaburu ngaplos dina pengkolan nu terusna ka lembur Garupin. Akhirna Ali Rohman tepi ka eta duit reg lempang ngarandeg ngarasa kaget nempo duit sagepok. Ngagoler di jalan sakedapan mamanehna ngajanteng. Bari merong kana duit tapi di dari dapok nyarita. Ai. Nah duit saha ieu teh? Karunya teh. Kang tunu bogana leungiteun keunah ku inget dibawa disalabarkeun ka ulun Cikarang. Sabab
duit ayana di daerah Cikarang tantu bukan lagi ulang dinya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek Ali Rohman bari dongkok kop nyepot duit nu ngagoler. Kalian coba pikiran terus para mitra eta duit teh diasupkeun ka enongna. Jadi gelempang deui ngajug-jug ka lemur Cikarang teu ieu loba pikiran sabab teu boga curiga naon-naon. Gancangna carita Ali Rohman geus tepi ka imahna dibagiakeun ku bapana nu katelah Haji Burhan. Kitu deui ibuna kacida bunga ngeunana lantaran Ali Rohman teh geus lila di arep-arep sangkan balik ka lemurna. Kumaha damang Bapak? Ibu cek Ali Rohman bari munjungan. Alhamdulillah ya berkah ujang cager Bapak mah. Kumaha ya jangan sakula wargi daramang. Bapak di kabur Bapak ke ribu kumu. Haji Burhan malik nanya di calik dina kursi. Ibu ngaleos ka dapur rek nyadiakeun cain teh keur anakna. Ibar pangestu pa dikirang sabios-bios oge mamage damang ayeuna teh sadayana daramang Bapak. Uga abdi teh di kamari ngantos-ngantos ngopakeun angin lebang we teh sumping. Aya naon Bapak langsian serati abdi teh dugi. Dan dititipkeun ka kota abdi teh. Cek Ali Rohman nanya ka bapana terus ngabijilkeun bungkusan leutik dina kantong. Dituna dina meja tapi can kanyahoan eusina da menibuni. Ampura weli Bapak teh lain teringat. Lain tetapi dari surat teh ngan Bapak teh aya halangan. Kamari wamane nu di Cibantar gedamang walas putrana ka dieu nyusulan. Bapak teh kapaksa milih ka Cibantar daerah wamane bisi magarkeun harianeun. Da ingetan teh mapakeun maneh mah bisa isukan aya keneh waktu tapi ayeuna nyebul manten syukur we atuh. Izin pendapat atas amitan di mangkukna kene hari heug teh dimulang paksa we abdi teh ayeuna. Cek Ali Rohman panoneuteup kana bungkusan dina meja samemeh deui nyarita jol ibuna mawa cai teh jeung lalawuhna sanggeus tarap 3 kali. Teh cai-cai heula atuh ujang ke sama macan asa. Ngaku atuh nuhun Bu. Ali Rohman minum heula para wargi. Ari eta bungkusan naon deh? Cing hayangnya atuh Bapak. Bungkusan naon teh Li? Cek Pak Haji bari melong ka putrana. Nu ditanya siga nu kaleket gap eta bungkusan dirampak tapi rek dibuka teh jadi pok ngomong. Ieu Pak kitu di ka ibu tadi teh basa abdi di perjalanannya palebatan ka kiri dicaket walengan abdi mana bungkusan Ali. Abdi penasaran terus dikulung sarta dibuka barang bae teh teh atos Pak. Lajeng kobdi dibantu maksudnya pada disalabarkeun. Kawitna mah teh bunyi kieu. Bungkusan teh da sidik pisan artos ngan ku abdi dibebedes. Cek Ali Rohman bari pepeta panon rutret ka indung bapana. Tubuh Haji Burhan ngarenjak kop kana bungkusan tuluy dibuka. Uluh. Nyawe duit beli loba kieu. Nan usahanya murah gitu. Gagabah ting mau duit nepi ka murah gitu. Singa apana rasa kumaha cenah? Bu Haji menicuringa. Asa kitu teh sabaraha da teu dibilang. Teteh lain saeutik-saeutik ieu mah burung aya rebuna ieu mah. Haji Burhan nu deui duit. Usahakeun dan kita nanya Pak Margi mau lepat kita tangtos di artos teh kagungan urang Cikarang. Kapanakna dana urang Pak. Ali Rohman tumanya dari anaker. Dina hatena ngarasa watir kanu kaleungitan. Lantaran karasa ku maneh lamun leungit duit ulah kasebut loba najan saeutik teh haneueul ka bina-bina komo mun pareng rek dipake. Ya tuh ingat Bapak mah teu bisa naksir dan usaha atunya. Makanin sugana maneh masuk bolak-balik wae balanya ka kota buat teuing duit murah di jalan. Jadi masa deui nu sok sering ka kota teh da teu aya nu sajian matur lian ti Mang Kamin mah. Cek Ibu Haji Neguh. Kanu leungit duit ada tukang kami pedas tukang dagang jeung beunghar loba duitna. Bok ditempas ku Haji Burhan. Cantang tuh sabab nu sok ka kota teh loba. Nu gede modalna aya tiluan ka hiji Mang Kamin, kadua Jang Guru, katilu Mauni. Nu sok dagang emas sakitu nu kadal duitna teh. Jadi nu saha kira-kira natunya Bang Abah pilih di antara tiluan atau mana?
Haji Burhan ngapulang tegagabah rek ngajawab sedang Ali Rohman rutret ka inung bapana. Nungguan jawaban nu pasti tapi hati narada sang saya bisi duit aya ngaku kudu lain hakna. Lamun ini karena pegawaian mah tentu duit mang kami gitu. Jauh mang kami mah ka kota nang poe tapi lamun ini karena tanggal modal bisa jadi mahoni tukang emas. Tak itu pilih di antara dua apa? Mau bingung teh minta milihna. Nah, tidak dia sahaja. Coba itu saya kabarkan ke Mak Uni. Namun ke Mak Uni tadi aku, kartu mang kami, dan sampai nyaritakan Uni, aku ditanyakan heula. Atas jabat di kota, kawan itu, gitu. Cepat terasa nyawa, namun anu atas di kota, dan gue tanah bogana, gitu itu ya. Cepu haji dari anak, jadi wasna lantaran lamun terhati-hati bisi ayin ngaku terbukut. Namun eta duit di aku pun lain hak, nah, terang tua, nu bener anu bener lagi dan bakal karugian numatak dina nyalabar ke anak kudu hati-hati bisa. Nah bener gitu hati-hati rek nyalabar ke ende rek usaha nanya ke nana namu capek mengkuari sekalian cek Haji Burhan apa sebiasa kuapisan tenang kamu hati saya nama gitu sobat teling sekenap lima maghrib anjing apa jawab Ali Rohman dan memang hari tate paron poe geus teres suhu sakedeung di bakal maghrib kagok pikeun lumampah para wargi dan butuh waktu nu cukup jangan naon-naon gitu dia pokoknya mah duit panimu ulah rusuh di boga kudu disabarkan heula sing bener lamun geus daya ngaku laporkeun ka pangurus duitna ulah dihak urang gitu Pak ben anjing lah pada disalabarkeun ayeuna mobil terus kacai heula bilih kamu jam maghrib Pak jum Ali Rohman nantung duit sakalian dicekal ku mereka. Oh beneran jum mana bersih heula bising duit manten geus kitu Ali Rohman suka kamar geus menang ngatebahan da geus aya beja di begituna yen marena bakal datang ka tuku adina oge disian sababoga kamar masing-masing sedengkeun Haji Burhan jeung bojona harita masih kene caralik ditepas bangun anu tenang nakal Kening sayang datang ayo budak teh yang bisa datang kumaha ya terusna narik sina pesantren ieu teh moal bisi ibuna aya kene kita pikeun ngajukeun kanu jadi anak ka mama nanya sote gitu cek Haji Burhan ka bojona wakarikna ngakulun sabab perkara duit pekapang di jalan masih kene napol dina pikiran bukan tu amanah ibu mah bingung lain daya ngamajukeun anu jadi anak tapi kumaha atunya apaan adina aya kene modalana saya mah ada deui aturana sugana hareup aya di modalana jawab Haji Abu Haji siga nu asa-asa sabab putusan macam tata bae memang bener gitu ayeuna mah heulakeun sina ngamalakeun ilmu geus tapi milik kumanehna pesantren 10 tahun deh namun hasilnya sugan we kesain apa kita diamalkan ilmu sorangan dengan manfaatnya karena saku bantu salemur tanya tipe atau amanah sama tuan mahal di masjid dan ini aing ngabokan di masuk kawalahan baru darten hayang ngaji loba aing kadang-kadang kurang sugan we ari aya si ujang ngabantu mah bisa kabantu-bantu sarta kagero budak teh kabeh oge Ibu Haji sakijuan nyakijuan karena maksud Haji Burhan dan memang itu parameter bisa dijalankan ke lemang sehari ya semua kurang satu nyuma itu kan isukan orang aja ngobrol dari sabab aja yang bising capil gini dan baik sih lah karunya ngobrol kasapi ku beduk maghrib dipisah dan ku bangsa ibadah langit belah kulon burung mempur kahibaran ku cahaya layung dijajakan kureang suara tongeret di sisi lembut yang pating kaderit dan jangkrik kureang pate malah gaang itu cicing mari disana mabagiakeun penting ngajajakeun kureang atuh teh kudu diingetan deui Haji Burhan jeung bojona terus kacai teh abdah sabada kacai terus muruh ka tempat ibadahna masing-masing nu haji ka kamar ari Haji Burhan ka masjid dibarengan ku Ali Rohman wanci isya geus kaliwat langit kaparengan lenglang daya aling-aling malah bentang menibaranang mapaesan peuting nu sepi jempring jangkrik reang di pipir imah di kajauhan sok kadenge sorak Korea dina kaayaan kitu Haji Burhan jeung kula wargana kumpul di tengah imah babagyakeun Ali Rohman nu kakara datang di pesantren
harita para wargi Ali Rohman ditangkap lelakonan. Ditanya tidak rupa-rupa pengalaman di pesantren. Malah anjinan awewe beli tetelepek segala ditanyakan sebab manina aya cita-cita yang nurutan lanjut yang nyiar ilmu ka pesantren dikenamahan pangabisa dina bidang ibadah. Ieu barudak bapak jelek nyarita ka sarerea kamarade kabeh. Bapak memang rek di pesantrenkeun maneh kabeh oge. Tapi sabada dipikir deui asana teh aya guna jeung manfaatna lamun teu bari diomakeun hasilna. Dah kurantaran kitu naon salahna lamun di muka pesantren leutikan. Apaan ajengan anak geus aya datang ceuk barang ditucikan ieu. Haji Burhan nujuk ka Ali Rohman nu ditujukkan ukur seuli. Tah bener kitu diajar masa gua bae. Penting asal rajin sarta satu ka guru. Teu kudu jauh-jauh diajar manfaatkeun heula anu aya. Aya pesantren mah lanceuk maneh we heula gampang. Namun ke ilmu lanceuk maneh geus tetep kabeh. Geus kacangkem kabeh nya teu naon teh kana leuwih jemur ge ilmuna. Lain kitu apana? Haji namahan malah masaluyung jeung Haji Burhan. Nah, bener gitu. Kumaha sabukti Haji hanya ke anak nanu kita tadi itu boleh suri nasa bunga geus dihargaan ukor. Nasogelah mitra. Ngadengi pertanyaan ti bapana ngeunaan kasanggupan muka pesantren atuh harita Ali Rohman tuluy ngajawab. Hartos paresmikan kitu Pak, samios abdi bade nyobian we muka pesantren Ali kamurang kali. Dari ngajar ngaji-ngaji mah biasa Pak insyaallah. Upami ilmu abdi parantos diajarkeun ka jadi namanya kan sanes. Mani mah abdi teh hoyong pesantren deui kan ulah luhur mah. Daya ilmu abdi teh sakedik keneh gajan ka sebat tamat. Mari gajan, gajan juru-juru na ajan gitu. Itu maksud abdi tema Ali Rohman satujul. Bener gitu ujang, ayeuna mah ulah waka luhur-luhur lananya. Keun bae saeutik ge asal dimanfaatkeun, diamalkeun ka lain suhu. Insyaallah ilmu bakal namahan mun diamalkeun teh moal beak-beak. Gitu we sia atuh ulah waka ka mana-mana deui Ali. Gunakeun heula di lembur sorangan, amalkeun sing hade-hade. Mimitina we tak kitu adi-adi heula warasing bener da lila-lila ge burung namahan. Mun geus jalan kayan lancar kumaha balik diusupkeun ka palebek sakan yang bisa bantuan palebek. Lila-lila barudak ngaji waina aya bisa dibala ku ujang gitu. Itu kumaha gardi maka sampai ge ka atas pisan. Saterusna Haji Burhan sakura warga ngobrol bari suka seuri karunia. Asa regreg jeung reueus boga anggota kula warga nu bakal jadi harapan balarea. Sabab ilmu Ali Rohman bisa digunakeun keur kepentingan jalma sabeunggeus lembur Cikarang. Kaayaan beuki peuting jalma-jalma urang Cikarang geus loba nu sarep ibra. Komo nu beurangna capek teuing gawe mah. Panci isa geus kerek atuh mangsa harita teh geus jemping. Nu kadenge ukur jangkrik sakapeung para mitra. Sorak utuh kadenge keur ngintip lauk di balong di sisi lembur. Samemeh tengah peuting ka lembur Cikarang aya sora nu aneh kadenge na mata keung jeung kukuranya. Lantaran sora-sora teh loba nu pating ciri ieu datang ti bomantara jeung asa aya di mana-mana. Puguh cicingna sajabat kitu aya sora nu kat-kat kut-kut dingkokoekan mata kukuraya. Mata maruring ka kulku. Aya sora naon teh apana? Kadang henteu. Padi reuaseun guru-guru pedak-pedak muriding keung jeung sieu. Aya nyana sora naon atuh teh nya asa aneh-aneh teuing. Kakara ayeuna aya sora kitu teh. Haji Burhan heraneun ari putra-putrana carolokok dengar ieu. Malah nu bungsu ngarayap ka ibuna jek biuk dina lakunan leungeun buntang da puguh sieu. Dan Ali Rohman nu tenang manehna taya kasieun tadi ge. Atep para mitra teu kumawani aya nu kitu teh tetep ayem bari waspada.
Di mana jempe deui sabab diburuan sadaya nu lalimpang lobaan tingker beli gurilingan imah. Keur ngobrol di tengah imah jempe aya nu wani nyuara. Mondeng. Kadeng nurut salam di hareup, tapi teu nu wani ngajawab jarempe bari ngadengikeun kaayaan di luar. Nu lempang beuki jelas kadengena tingker beli di pipir imah. Sakapeung kadenge sora nu ngageblung karakan. Sada barang budak nuragrag tapi ku Haji Burhan tetep teu dipalire. Malah sararea ge cicingan barudak ka tempo sarieuna beungeut rata-rata pias bari ngalepor. Mondeng. Aya nu pubuntenan aya masih barengan ku sora ngetrokan panto. Yakin di luar aya semah tapi kulantaran samemehna aya heula sora-sora nu matak. Saurang eta yen wali memalan sabab curiga bisi siluman warakayang. Tapi najan kitu ge Haji Burhan panasaran kok naros ka Ibu Haji naros ka carogen. Kumaha teh mamana adining aya nu puntenna? Ulah ditemalan mama mah curiga bisi madak balai. Kebayaan teu da moal madak naon-naon tapi mun panasaran jeung tempo kumaneh ali na aya naon di luar teh janyana. Haji Burhan ngarewet ke Ali Rohman juga hayang uji karena kekuatan batin jadi anak. Atuh kita meli segit dan memang disayang nempok kita kalikan. Karena makin ku Ali bade ditunya keluar. Sahanya Ali Rohman nantung memeh keluar singkil heula geus kitu babacaan keur ngajaga diri. Saya naon-naon nu tumiba ka manehna tangis tarapi terus mukakeun panto. Telat maca ta'ud jeung bismillah rai panto muka. Terus Ali Rohman keluar panto ditutup pintu. Barang geus aya di tepas Ali Rohman ngakepeg bakat juluan. Sabab juluan ni pabelit makhluk-makhluk aneh. Awakna siga manusia tapi buntutan. Mata tinggulilap mata kukurayin lempang na semudongko. Lengin paranjang tapi sidik siga manusia. Ibu Ali Rohman jadi penasaran. Terus mapatin hila kalimat-kalimat suci. Ikut ngajaga diri tina gangguan setan siluman. Dipakira mata ngabahayakin sekali. Heran kan cara manggihan makhluk-makhluk itu kan. Namun kesepitan cuma kawanang. Aing hayangnya orang disamper kan sekalian ngarakukeun. Kumaha harapna. Kitu nate para mitra bari muka tulak panto luar. Dari telat maca bismillah barang berai panto dibuka. Jadi para mitra aing ngoceak tarik pisan. Itu sholat ini kalak korok tiga monyet bari main seah mata keruh ngaguru kepala mitra sadaya hari tate mata paur atau Ali Rohman teh nak ulang nyere pengartiun panon melong ka makhluk-makhluk dengan panjuluan. Astagfirullah. Hanya naon itu itu setan namun dalam takat makhluk aing. Kegeran hati Ali Rohman bari tetap melong kaburuan nempokeun makhluk-makhluk aneh nukur ngajibu. Di buruan bahasa Ali Rohman ngucapkeun istighfar curali. Tunggu ainu labu menuju belag di barengan kusoran batin jaro. Ampun, tolong, aduh ampun, tolong. Tengah menireang mata katoresan, yuk kaya angin ngegelebung dari kita. Orang munggah ngaguru matak namahan lawang jeung keun. Keis kada nu jeritan minta turun dituturkeun ku sora anjing baba. Makhluk-makhluk aneh ngagimung di buruan. Pating belecet lalumpatan patarik-tarik. Loba nu blug lalabu pating gorencer. Terus lalumpatan deui ninggalkeun imah Haji Burhan. Tungtung ngajep jempe ka elu kadenge makhluk aneh lalu ini. Sora-sora nu mata kirim eueuh kaayaan balik deui jiga tadi. Muka dengan ukur suara jangkrik dan sisi. Nah, namun atuh kata-kata sambil makhluk-makhluk aneh di dalam pahanan. Harekna los-los ka imah aing. Aya naon di imah tulisannya. Cek Ali Rohman bari terus unggah deui ka tepas da tadi mah ngan tepi ka golodog rupan teu ditutupkeun teu ka tengah imah geus diuk deui. Aya naon di luar teh Ali. Nah, aku bapak kadenge kada anu sifat njar miskin loba nu labu. Naon di luar teh mah kata setan. Kamarana tina ayeuna. Cek Haji Burhan bangun tu sabar. Kenaon atuh Pak? Heran abdi ge. Ya diterang atuh naon halus naon atuh anu kieu teh. Ayeuna mah ayeuna meunang kitu teh.
Kumaha tuh Ujang, ibu mah penasaran hayang nyaho. Barabat Ali Rohman ngadejakeun kajadian tadi. Diterangkeun kabeh aya nu kaliwat. Atuh puguh Haji Burhan jeung ibuna meuni coloko ngarasa kaget ku kajadian tadi. Sedengkeun adi-adina Ali kabeh jeung ngahep-hep kaya nu wani ngomong sabieu nyungki sora-sora nu mata teuing teh. Tapi ini katena ku abdi teh ya, ieu mah atuh ai kitu mah untung we kurang jadi teh bala. Jeung aya untungna diteang ku Ali, tapi itu kejadianana ukur manusia kuat batin diri. Terus bisa ngajaga diri. Siapa bilang jelema bolos mah kata bukan lain makhluk-makhluk ani. Tapi ya manusia biasa gitu. Anu segala rupana muak kasih dipatu. Eta siluman jarek ngaganggu lantaran anak nate. Lantaran nanti dunia tadi mau gitu carana gitu maksud bapak teh Haji Burhan geus para mitra lantaran anakna bener-bener geus aya kamajuan cacakan leutik keneh umurna can leuwih ti 20 tahun. Pana kumaha atuh teh nya naon marginal tos ka dieu. Ari mah teu ngartos aya naon di bumi ieu. Keun bae teu pikiran sagala hari. Lantaran ini mah geus kubu salamat eta siluman moal daekeun didatangkan ieu paling-paling kalabur kanu jauh. Jadikeun pangalaman we nu kitu mah rek dipikiran. Yu urang sarare ayeuna mah geus peuting ieu teh. Haji Burhan teu wanieun panjang catur nyarita nu kitu para wargi. Lantaran di dinya aya barudak nu can mangsana nyaho kana urusan nu kitu, disingke salah tafsir Bu Haji Surti pok milu nyarita. Nya bener geus we Ujang atuh di pikiran teuing kitu mah. Sabaina mah geus salamat sarta teu matak rugi pikeun urangna. Jung gerak ka kalamar geura sarare geus peuting, ada yang meme sare babacaan heulanya. Mangga boge Bapa da kalorsan abdi teh petunjuk lah. Ali Ruhman tuluy cengkat dituturkeun ku adi-adina sup ka kamarna. Sameme sare beberes heula sarta teu poho nempo duit nu dina kantong. Tekela aya keneh saeutik ge teu robah ngan matak nahudangkeun kana pikiran Ali Rohman sabab inget kana tugas isukan nu kudu nyalabarkeun duit. Ali Rohman ngajentuh diuk sorangan leungeun nyekel duit anu sagepok teh diteuteut siga nu hayang sirik sedengkeun Haji Burhan mah harita teh geus jempe geus tibra da puguh cida tuluhna. Usaha teh kira-kira nanya nah nu Mang Kamin atawa nu Mauni atau nu Kang Dudu tapi ahkeun bae kumaha isuk we. Rek dipapai we tiluanana sabab cek bapa ge di dieu mah ngan tiluan muka tara loba duit teh muga-muga we singge aku ku jalma nu bener-bener boga hakna. Cek Ali Rohman tuluy nu nade duit kana kantongna goledag ngagoler dina kasur tuluy babacaan bari peureum tungtungna mah reup sare tibra. Monggay cahayana narita jalma-jalma tukang digawe geus arini tukang tani karesi tukang dagang gariat tukang kebon gareto taya nu merencing beuki ulin ari Mang Kamin jeung biditing harita teh geus muka tokona malah mah para mitra sadaya harita teh keur beberes bari ngadaguan urek malanya can geus sagarupana beres Mang Kamin jeung biditing dari yuk tenang naker dan di dapur mah nyimimin geus biasa dianalkeun. Kang kami isukan na kuruananya deui ka kota lantaran geus loba nu kosong barang teh. Komo minyak ka lapangan kali saeutik deui moal cukup sapoeun ceuk biting ngamimitian nyarita. Baguai da memang bisa rencana rek balanya isukan dicatat we sakabeh kudu dibeuli. Kana teu anu poho ceuk Mang Kamin bari melenyun udud panon melong ka jalan kakaji ku kembang ros anu keur meujeuhna mangka. Kembangna lucu katojo ku panon poe. Keun urang catatkeun heula adanya ngarah teu aya nu kaliwat atuh. Ceuk rasanya Kang asa kakara cikeneh hirup balangsa. Ari kieu ribet boga toko sakadun masuk asa ngimpi.
biting nyaritakeun kaayaan manehna ayeuna nu memang asa can lila hirup itu. Kasang saranu kalaman 2 tahun ka tukang asa kakara kamari sore. Sabab kasang saranu sakitu banget na teh moal pokok nepi ka maot oge. Nyati ngakang teh sakapeung masuk boga pikiran kitu, kasang saranu geus kaalaman, asa kakara kamari sedeng kasenangan nu kacida nikmatna. Asa can lila deui teh lah. Kepuguh perasaan manusia masuk hatiku kurarasaan sorangan. Nu ngobrol kasapihku datang hiji jajakan nu lempang ngadeukeutan ke toko. Bekilila beuki sidik tete lapisan Ali Rohman. Nu ngahajar rek ngobrol jeung Mang Kamin bari nyalabarkeun duit teh. Sanggeus tepi terus ngarandeg bari uruk salam. Assalamualaikum. Bari mangut Mang Kamin bingung teu pati apa pijawabeun atuh kursili bari mangut pok ngomong. Mang ajang iraha di kota. Kamari sonten Mang. Mari hampir saripna dongkap teh punten ari ngaganggu ieu manawi aya waktos giring ngobrol sakedap Mang. Cek Ali Rohman bari teu boleh manggut tanda hormat. Ketinggal di tata krama atuh biting mending ngareng petakena. Jadi sangkana manu rek balanya hanas geus taki-taki rek ngaladangan. Oh, hehehe mana mah balik ngobrol mah. Nuhun we kasana nyangka Mang batan sakieu nya. Mangga tulingi jang di dia tah ditepas kah? Mangga di dia Mang ditepas ya. Dilebat ya. Di dia mah naon teh ayang-ayangan lah. Mang Kaminang tumbari nunjuk ka tepas dan hari katekir aya di toko. Serius mah di dia beda molami Mang. Ali Rohman kek diu. Aya pikir saya naon atuh jam ni asal ruas deui Mang teh. Mang Kamin diuk deui panun melong ka Ali Rohman malah biiting milu ngabandungan dan hayang nyaho kana maksud sia Mang. Lah dari was-was Mang datain mata kewas kieu Mang. Maksud abi teh kahiji badaya silaturahmi rek nabi tos lami tara ameng ka Mang ka dieu. Dan mumara di kota atuh ayeuna wangsul le kalemur. Belum nepangan ka sepuh-sepuh di dieu kitu maksud nu kahiji. Cek Ali Rohman bari tuluy ngajak sasalaman. Gap kumang Kamin harita paramita ditampanan tiga nugugu. Lajeng kumaha ujang. Kadua nabi nguping wartos dipun bapa rehna mamangsok sering ka kota nalaras teh. Natara tepangin sang abdi. Ali Rohman bisa-bisa nyaritana teu aya nu matak nyurigakeun. Oh, hehehe leres jang. Mang teh sering pisan ka kota teh margi supalanya nang ira. Terangka ujang di mana atuh tempatna da Mang ukur ka pasar we ka kota oge. Sok amang abdi ka pasar nanging teh ulah dinten. Tupi nginep di pasantren nu caket kaum tadi dinya abdi teh mondok teh. Oh, gitu. Nuhun atuh terang di kapungkur mah ujang jangtos we amang teh ngajak ameng ka ditu. Ini mah ujang tos ka dieu nah baya saterasna di dieu cenah mung sakedap cek Mang Kamin sigadunya sumanget ngobrol. Sumanget ngobrolna padahal mah geus teu pati suhud sabab cek pikirna kaya gunana obrolan kitu ngan saukur meakeun waktu. Bade saterasna rupina Mamang nanging ari aya kapayuna mah duka aya rencana bade neraskeun pesantren rupi Mamang sok ngadin ka kota teh diri abdi priyogi pesen barang. Henteu jang datang tos nanging sering. Sakapeung ngadinten, sakapeung saminggu 3 kali atau 4 kali. Gumantung kana kaayaan barang di toko we na bade pesen naon jang. Mang Kamin rada sumanget deui ngobrolna sabab aya bahan kana untung. Sabab obrolan teh mengkol kana urusan dagang lumayan nambah-nambah langganan. Ngaso deui, ngaso. Harita Ali Rohman ditanyakeun urusan pesanan, Ali Rohman tuluy ngajawab deui. Ya seueur emang margi seueur kapergian nanging da can tiasa ditangtoskeun ayeuna Mang. Mun upami tos terang kieu mah gampil abdi upami pangabutuh kantun ka Mang we. Tak kitu maksud teh atuh kadua perkawisna bade tumaros ka Mamang. Dupi kamari angkat ka kota tapi henteu. Cek Ali Rohman nanya. Henteu jang kamari mah teu balanya Mang teh aya we di rorompo preta kana ayam ruksak. Aya naon kitu jang jiga nu dinesna keur ka kupingna teh. Mang Kamin reuwaseun.
manon melong ka Ali Rohman anu tetep tenang sarta geus boga kayakinan dina hate yen duit nu dibawa ku manehna lain milik Mang Kami. Mun hujan mah bade aya naon atuh bibi hoyong terang cek biting milu nyarita manehna jadi penasaran. Ieu saresna Mang kamari abdi wangsul ka lembur. Mohonnya di perjalanan menak artos satumpuk lajeng ku abdi dibantu maksa teh bade disalabarkeun ka kagumanana. Ning upami mawang teu angkat ka kota mah kamari yakin sanes kagungan mamang kitu maksud abdi teh mah cek Ali Rohman kakara ayeuna terang-terangan kitu henteu jang mang mah teu ka mana-mana kamari teh rupina mah leres sanes gagaduhan mang teh artos teh da teu rumaos leungit mang mah sakumaha apa saja seueur atana pinter sakieu biartos nama seueur sakieu tah Ali Rohman ngodok saku bajuna ngaluarkeun duit sabungkus lamaran wungkul atuh olohok Mang Kami jeung diiting sabab duit nu kapangit ku Ali Rohman lain saeutik tapi satumpukan kan. Aduh sanu leungit atunya lain nu urang Kang diiting siga nu kabitaeun mun teu disaleser heula mah sigana mah di aku. Wah lain atuh lain urang eta mah. Sebab kamari teh teu liar kemana-mana teu ka kota jawa kaleuweung tapi di mana penangna teh jang Mang Kami penasaran hayang nyangok kalayan jelas kapenakna mah parabasa kaceuri teh tepi di walungan Cipater kamari sonten kapenakna kirang langkung wanci tunggang gunung maksa teh bade kamari disalabarkeun nanging teu kabujeng jawab Ali Rohman sabalakana teu kurang ti leuwih janten kitu nya cobian salabarkeun ka Mauni sareng Kang Dudu margi aranjeunna sok ka kota balanya hawatos bili minarian mun ujang kitu atunya cek biiting tetep siga nu hadeueul aturna atuh Mang upami tos kieu mah yakin sanes kagungan Mang dawengi teh di badan dan gendela sareng pun bapa nu ditaksir teh kagungan artos seueur teh ngan 3 nu disebat nama ku Mamang sareng Mamang ku anjeun taina abdi bade nepangan ka Mauni permios atuh Ali Rohman nangtung rek neruskeun lalampanganan mangga ujang mangga mugi singenga-engareng se sanggeus uluk salam leos para mitra Ali Rohman harita teh ini ngajugjug ka imah Mauni rek nyalabarkeun duit nu init di pelong kuduaan kawas nu ngarasahan heueuh ku eta kajadian. Namun Mang Kami nyebutkeun tas di kota matang tu eta duit bisa diaku ku manehna dasar nu teu kaedanan ku harta para mitra nempo bahan ci atah teh mani curing ngaku nganjakal waktosna kabujing set gitu. Mangga tu para mitra sanes kirang sono carios nyambung judulna Hayang Beunghar karangan Kileuk Sadina bagian ka-14.